wala yajuz al-ibtida' bin-nakirah malam tufid ka'inda zaidin namirah. Wala yajuju jeung teu meunang naon al-ibtida'u nyieun mubtada binakirati ku isim nakirah malam tufi salagi henteu maidakeun itu nakirah malam tufi salagi henteu maidakeun itu isim nakirah. Inda zaidin namiro seperti lafaz inda zaidin namiro. Inda zaidin eta tetep disandingkan ki zaid namirotun ari kantong belang. Wal fatan fikum famakhilun lana rajulun minal kirami indana. Wahal fatan fikum ajeng sapertikeun lapan hal fatan fikum. Hal fatan hari seorang pemuda fikum eta tetap diaranjeun kabeh. Pamakhilulana ajeng sapertikeun lapan pamakhilulana. Pamakhilun maka henteu aya ari kakasih lana eta tetep milik urang sadayana. Rajulun minal kirami indana jeung saperti lapan rajulun minal kirami indana. Rajulun ari lalaki minal kirami di pirang-pirang anu mulia indana eta tetep disandingan urang sadaya. Waragbatun fil khairi khairun ajeng saperti lapad ragbatun fil khairi khairun. Ragbatun ari resep fil khairi dina kahadean khairun eta teh hade. Wa amalu birin yazinu jeung seperti lapad amalu birin yazinu. Amalu birin ari amal kahadean yazinu eta mapaesan itu amal bir. Wal yuqas jeung dikiaskeun naon ma perkara lam yuqalanu teu dicaritakeun itu ma. Wal aslu fil akhbari antu akhara ajawaju taqdima idla doror. Wala aslu jeung ari hukum asal fil akhbari dina pirang-pirang khobar antu akhara eta yang diakhirkeun itu akhbar. Wajawaju jeung ngamenangkeun para ulama ataqdima kana ngaheulakeun khobar idla dororo dina nalika teu aya kamadaratan eta tetep. Idla dororo ketika teu aya kamadaratan eta tetep. Salah baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuju sareng teu meunang naon alif
Wala yajuzul imtida bin nakirah alam tufid inda zaidin namirah. Wala yajuju jeung teu meunang nalal ibtida'u bin nakirah nyan mubtada kaluaran tina isim nakirah. Hukum asli mubtada itu kudu kaluaran tina isim ma'rifat. Itu hukum naon? Hukum asli. Menang keluar tina hukum asli menang. Aya teh rek nyaritakeun mubtada anu kaluaran tina isim nakirah hukumna menang, tapi kudu aya musawik. Musawik teh nyaeta tim sukses. Namun tim sukses mah anu ngameunangkeun kana mubtada kaluaran tina isim nakirah. Itu ngaranna musawik. Atawa tingali kana sarahna. Ranganan kana sarah. Al aslu fil mubtada'i ayyakuna ma'rifatan. Tah aya dicaritakeun di dieu. Al aslu asal hukum asal itu mubtada itu kudu kaluaran tina isim ma'rifat. Zaidun qaimun tuh kan mubtadana kaluaran tina naon? Isim ma'rifat. Al kalamu huwa tuh kan mubtadana kaluaran tina isim ma'rifat. Wa qad yakunu nakiratan. Ngan terkadang eta mubtadana teh bisa kaluaran tina isim nakirah. Eta qad darab kana fiil mudhari. Qad darab kana fiil mudhari hukumna qalil pan saeutik terjadina. Jadi bisa kaluaran tina isim nakirah tapi sedikit. Henteu naon? Henteu loba. Kebanyakanana berarti mubtada kaluaran tina isim ma'rifat. Lakin bisyarti an tufida, tetapi syarat kudu maedakeun eta nakirah teh nya maedakeun. Jadi aya naon? Aya pangaruh. Wa tasulu al faidatu bi ahadi umurin zakaru al musannifu min hasitatun. Ta ieu musannif dicaritakeunana dina bait ieu aya genep. Aya genep musawig anu ngameunangkeun mubtada kaluaran tina isim nakirah. Asal aya genep ieu salah sahijina. Tah, di mana-mana aya genep salah sahijina ieu maka mubtadana itu meunang kaluaran tina isim nakirah. Mana bae? Ahaduha ayyataqaddama al-khabaru 'alaiha wa huwa dzarfun aw jarun wa majrurun. Kahiji hejina ya anu maedakeun teh nu kahijina si khobarna diheulakeun terus khobarna kudu kaluaran tina dzarf atawa kaluaran tina jar majrur. Di mana-mana si khobarna diheulakeun tuluy kaluaran tina jar majrur atawa dzarf, maka si mubtadana itu menang kaluaran tina isim nakirah. Tuh. Di antara hiji. Jadi menang mubtada kaluaran tina isim nakirah menang. Asal hiji si khobarna diheulakeun jeung kudu kaluaran tina dzarf atawa jar majrur. Contoh, nahu fidari rajulun. Dina bait depan ayanya fidari rajulun. Khobarna diheulakeun dapat fidari, mubtadana dapat rajulun dan mubtadana dipandarikeun. Khobarna diheulakeun terus khobarna kaluaran tina jar majrur, maka mubtadana meunang kaluaran tina isim nakirah. Eta kan isim nakirah mubtadana. Napa naon? Rajulun. Sabab pantas katerapan ku alif lam. Hiji teh contoh. Contoh deui. Wa inda zaidin namiratun. Jeung lapad inda zaidin namirah. Mana mubtadana? Mubtadana namiratun. Khobarna inda zaidin. Khobar muqaddam. Kaluaran tina dzaraf. Kulantaran khobarna diheulakeun jeung kaluaran tina dzaraf, maka mubtadana meunang kaluaran tina isim nakirah. Dua teh contohna dicontohkeun geus dua.
Fa in taqaddama wa huwa ghairu dzarfin wala jarun wa majrurin lam yajuz. Ieu mah khobarna diheulakeun, mubtadana dipanderikeun, tapi khobarna lain kaluaran tina jar majrur, lain kaluaran tina dzarf eta kumaha? Lam yajuz, maka hukumna teu meunang kaluaran tina isim nakirah mubtadana. Jadi walaupun diheulakeun anggar kudu kaluaran tina dzarf atawa kaluaran tina jar majrur. Contoh nahu qaimun rajulun, mana khabarna? Rajulun qaimun. Qaimun khabarna diheulakeun kan ieu keur nyontohan khabar diheulakeun. Tapi lain kaluaran tina jar majrur jeung dzarf da khabarna lapan qaimun, lain dzarf lain jar majrur. Mubtadana lapan rajulun marifat nakirah. Nah, ieu teu meunang hukumna. Matak mamena dicaritakeun lam ya juz. Nah, geus hiji tanya itu ngaranna musawwig anu ngamanangkeun mubtada kaluaran tina isim nakirah nyaeta di mana-mana khabarna diheulakeun jeung kaluaran tina mubtada jeung kaluaran tina jar majrur atawa dzarf. Dah satu. Asani kaduana ayataqaddama ala nakirati istifhamun. Kapiheulaan istifham si mubtadana. Nah, menang mubtada kaluaran tina isim nakirah menang. Asal kudu kaluaran, asal kudu kapiheulaan ku istifham. Ingat istifham. Istifham itu nyata keur pertanyaan, keur nanyakeun. Dia ya contohna nahu hal fatan fikum. Hal istifham mubtadana lapat fatan khabarna lapat fikum. Tah itu si mubtadana keluar dari isim naon eta? Isim nakirah. Menang sabab ieu kapiheulaan ku hal. Kapiheulaan ku hal nyata istifham, maka aya hukumna menang mubtadana kaluaran tina isim nakirah. Hal fatam fikum tuh mata kaya tanda tanya. Aya itu tanda tanya nak. Tuhan, kitabna atuh kirang sae. Kitabna sae mah ieu hal fatan fikum tanda tanya. Pan istifham. Aya pertanyaan, apakah di dinya aya seorang pemuda? Nanyakeun. Maka di mana-mana pertanyaan ngabutuhkeun kana naon? Jawaban. Matak aya tanda tanya dinya. Aslah, bae teu dijawab oge. 2. Asalisu katiluna. Ayataqaddama alaiha nafyun, kapiheulaan ku nafi. Mubtadana kapiheulaan ku nafi, maka mubtadana menang kaluaran tina isim nakirah. Asal kapiheulaan ku nafi. Nafi teh nyata henteu keur ngeuweuhkeun. Nahu contoh. Pamakhilulana. Pamakhilun maka henteu aya ari kakasih. Lana eta tetepikeun urang sadayana. Sabab urang sadayana nuju jaromlo sadayana. Matak teu keduh kabogoh. Pamakhilun teu aya ari kakasih tah lapad dihilun. Mubtada kapiheulaan ku lapad ma. Mana bi? Eta nakirah atawa marifat mubtadana? Nakirah. Mana? Sabab kapiheulaan ku ma nafi. Geus beres 3. Ieu teh loba musawwig ieu teh nya, tapi yang dicaritakeun ku musannif aya sabaraha hiji tadi dicaritakeun teh. Aya genepnya. Aya genep. Loba kabehanana. Cek musannif teh bisa lieur teuing maneh mah. Dibade genep oge sapoho deui. Mata ke musannif geus lah genep pe apalkeun da. Ngan ke ulah heran. Lamun salian ti genep ieu aya deui mubtada anu kaluaran tina isim nakirah. Ke bakal lairi naon? Musawwig deui. Bisi, ieu mah bisi aya deui, tapi eueuh nu naon? Eueuh nu genep. Ke bakal dicaritakeun ke bakal aya ka hareupeuna. Anu moal dicaritakeun kabihanana. Arabi'u nomor ka sabaraha?
Berkaopat. Antu sofa disipatan. Si mubtadana disipatan. Rajulun minal kirami indana. Rajulun ari lalaki. Minal kirami tina pirang-pirang anu mulia. Indana eta tetep disandingan orang sadaya. Mana mubtadana? Rajulun. Tak iya rajulun disipatan. Mana sifatna? Minal kirami. Iya ngan beda iya sifatna. Nyipatan kaluaran tina jar majrur. Henteu kaluaran tina naon? Isim mufrad deui. Henteu kaluaran tina tarkib mah berarti naon? Naat henteu gitu. Ieu mah kaluaran tina jar majrur bisa. Terus kalau mau disipatanana ku naon deui? Ku mausuk bisa natenya lain jar majrur bisa. Gitu. Ngan ieu mah gambaranna eukeun disipatan ku minal kirami kaluaran tina jar majrur Al-Qur'an ya teh akan ngajelaskeun bahwa lalaki anu mulia ya kitu maksudna mah. Lalaki anu mulia kan sifat. Nyipatan kan lapan rajulun maka ieu ngaranna disipatan. Mubtadana disipatan. Di mana-mana mubtadana disipatan maka meunang kaluaran tina isim nakirah mubtadana. Mantap ya kaluaran tina isim nakirah. Rajulun minal kiramiin dana geus opatah disipatan mubtadana. Al-khamis nomor kalima antakuna amilatan eta si mubtadana teh beramal kana sabadana. Tahu rogbatun fil khairi khairun. Rogbatun ari resep. Beda kareupna aya naon? Aya pi. Ade rogbat teh kan bisa resep bisa naon? Ngewa. Maknana itunya. Lamun rogbatu fi aya fi kareupna maka maknana resep. Lamun rogbatun an nah lamun an kareupna maknana naon? Membenci atau ngewa. Gitu. Di mana-mana kareupna aya naon? An. Lamun kieu mah bahasana. Rogbatun an khairi, lain resep rogbat dinya naon? Ngewa. Gitu. Aya ning dina hadis. An nikahu sunnati. Cik Kanjeng Nabi nikah teh sunat kami. Ada sunat teh di mana mah dilaksanakeun menang naon? Menang ganjaran mata gerak kararawih. Menang leuwih ti hiji menang hukumna sunat. Beuh loba pasunatan. Paman rogiba an sunnati falaisa minni. Paman jinsa sajalma rogiba an takarep lainna. Jinsa sajalma lain resep eta manaon? Ngewa da ti beurang. Paman rogiba an sunnati jelma anu ngewa an sunnati tina sunat kami falaisa minni lain kaum kami. Lain kelompok kami. Cik Nabi lain umat kami tarasap kana kawin mah gitu. Tarasap kana kawin lain umat kami dapak nu kitu mah masa kudu naon kudu resep kana naon teh kawin tarasap naon sababna sunah gitu. Tah itu rogibaan maknana naon hewa tah mah rogbatun naon fi maknana naon resep. Taya mubtadana kaharepna beramal. Aya lapar fil khairi. Resep dina naon? Dina kahadean resepna. Lain dina catur, lain dina gapleh, dina bergadang, lain. Taya ngaranna beramal kana naon? Sabadana. Pala kenep? Rogbatun fi syarri eta mah lain fil khairi. Kenep teh ju? Eta mah rogbah fil naon? Syarri gitu ngaranna. Ieu mah resep dina kahadean. Da ieu kahadean ngaranna beramal kana sabadana. Nu kieu ngaranna khairun eta leuwih hade. Nah mata ieu kan mubtadana lafaz rogbatun. Beramal kana sabadana. Mana beramal kana sabadana? Aya lafaz fil khairi ta. Ya fil khairi teh nyata
Eker makmul tina lapad rogbah. Lantaran beramal kana sabadana maka menang mubtadana kaluaran kana isim nakirah menang. Seperti kita 5 Hasadi suari anu kagenepna antakuna mudhofatan kabuktian itu mubtada anu diidopatkeun mubtadana diidopatkeun lahu amalu birin yazinu amalu birin ari amal anu bagus yazinu eta matak mapaesan itu amal naon amal bir mana mubtadana amal diidopatkeun kan lapad birin tu amal kan eta nakira diidopatkeun lapad birin maka ieu menang mubtadana kaluaran tanda isim nakira menang sabab mudhofatan diidopatkeun tu cek Sa Ibnu Malik amal kahadiat teh ngajadikeun papaes mata kudu loba ngalaksanakeun amal hade keur mapaesan kana beungeut urang anu sakieu buktosna. Beusi boga beungeut sakieu buktina kasep henteu peuteun 7 leuwih teuing. Nah, maka papaesan ku amal bir. Amal kahadean ieu mah tak ningkatkeun kana nilai beungeut urang. Anu asana nilaina peuteun 7 aya amal bir bisa naik ngajadikeun beuteun 10. Asal naon? Amal bir. Sates berita nomor kegenep. Geus nya geus ngan genep dicaritakeun naon mah. Dana bet mah. Tah ieu teh nyata ngaranna musawik nu kieu ngaranna anu bisa ngarubah kana mubtada anu asana nakira anu asana marifat bisa ngajadikeun isim nakiro loba keneh loba musawikna hadza terus kendegeranya hadza ma dzakarahu al-musannif fi hadzal kitab ta ieu teh anu dicaritakeun ku musannif dan aya naon kitab wa qad anna ghairul musannif ila naifin wa salasina maudi'an tuh nebikeun ka leuwih 30 naonna musawikna ngajak musannif teh lamun loba teh yang dicaritakeun bakal lieureun genep oge sok pohoeun deui geus genep cek musannif teh kitu loba tuh wasabi samin tasi asyarun ida asyar isna asyar loba bahasa we gosorangan loba teuing geus penting mah sesuai jeung ieu naon bet dina bet dicaritakeun aya sabaraha ya genep geus we genep nah dicaritakeun na kan loba keneh geus beres sabaraha bet tah 3 oke terusin wal aslu fil akhbari an tu'akhara wa jawaju taqdima idla dororo wal aslu jeung ari hukum asal fil akhbari dina pirang-pirang khobar antu akhara hukum asal khobar itu dikumahakeun dipandarikeun teu meunang khobar dikumahakeun diheulakeun teu meunang wajah waju ataqdima itla dororo ngan ayangan deui ngan lamun itla dororo teu matak madarat hukumna kumaha meunang diheulakeun khobar mandarikeun kana mubtada meunang walaupun eueuh musawwi anu ngamenangkeun nu penting teu matak madarat gitu teu matak madaratkeun ka batur namun ayeuna matak ngarugikeun ka batur teu meunang berarti gitu tinggali kana sarana ala aslu taqdimul mubtada wa ta'khirul khabar hukum asli ngaheulakeun mubtada mandarikeun khabar wa dzalika li anna khabara wasfun fil ma'na lil mubtada sababna sabab khabar itu sifat dina makna mubtada ari mubtada teh kandat ari khabar teh sifat
ari dat kudu diheulakeun ari sifat kudu dipandeureun piraku sifat heula kakara naon da piraku kasep heula kakara beungeut heula kakara naon kasep beungeut anu kasep tuh pan naon heula dat heula kakara naon sifat kasep beungeut pan teu ngeunaheun nah beungeut anu kasep tuh ngeunaheun Pak da matak sok ketika aya sifat jeung mausuf naon anu paling pertama dicaritakeun mausuf heula kakara naon sifat gitu sabab moal terjadi lamun sifat tanpa naon mausuf sugan sifatna aya mausufna eueuh moal bisa kasepna aya bangna beungeutna ieu teh moal bisa maneh teh ngaran sifat pasti ngabutuhkeun kana naon mausuf ngabutuhkeun kana naon kana dat terus dina dicaritakeunana berarti kudu dat heula kakara naon marasi tamatak di alisanana sabab ngahalakeun la mubtada sabab mubtada itu naon dat ada khabar teh sifat keur nyipatan mubtada maka dikumakeun dipanderikeun si naonna si sifatna fastahaqqo at-ta'khir kal wasfi maka khabar diakhirkeun kal wasfi sapertikeun si sifatnya ngan aya nanggeul ya wa yajuju taqdimu meunang ngaheulakeun khabar idza lam yasul bidzalika labsun di mana-mana teu matak pisalirueun nah di mana-mana teu matak pisalirueun maka meunang diheulakeun khabarna meunang teu matak pisalirueun teh kieu jadi geus jelas batur anu maca teh anu maca kitab teh wah ieu khabarna diheulakeun ye naon mubtadana walaupun wa musawi gitu bisa nu penting mah teu matak saliru teu matak ngalieureun ka batur ngan lamun matak ngalieureun ka batur nya ieu teh mana khabarna ieu teh khabar eta mubtada da ieu ngalieureun ka batur ieu matak saliru we antara mubtada jeung naon teh khabar teh tah itu hukumna enggak boleh teu meunang jadi meunang teh lamun naon lamun aman tina pisalirueun gitu lamun aman tina pisalirueun maka hukumna menang awnahu alama subayinu ke boka aya dicaritakeun fatakulu maka ngucap anjeun qaimun jaidun qaimun jaidun mana khabarna dapat qaimun mana mubtadana zaidun tuh pan geus saliru ha ieu pasti khabarna naon qaimun sabab ieu qaimun naon sifat mana mubtadana zaidun sabab ieu zaid naon dah anu maca moal pisalirueun dan geus naon kaciri tuh mubtadana ma'rifat khabarna naki tuh Pak khabarna sifat mubtadana dah tuh geus moal saliru ieu mah pasti khabarna qaimun mubtadana naon zaid menang ketika kieu menang ngan ketika ayeuna anu macana boloho teu meunang gitu qaimun ari anu nangtung zaidun eta ki zaid tah lamun nu macana kitu teu meunang diheulakeun coba baga naon paheuli berarti ieu mah anu pinternya anu pinter khusus keur anu kelas alfiyah anu ngaji alfiyah anu ngaji jurumiyah mah teu meunang kebaga naon saliru ge gitu menang. Tah jadi kumaha naon? Kumaha maqam. Jadi menang ayeuna nyaritakeun nu rezeki. Qaimun zaidun itu jumlah ismiyah. Ya. Menang dina maqam naon mah? Ieu maqam alfiyah sabab mah saliru. Ngalamun dina maqam jurumiyah teu meunang. Kalieureun. Kudu naon? Zaidun qaimun we. Teu meunang qaimun naon? Zaidun ke bisa digumakeun. Qaimuna bisa dijadikan mubtada lamun ku maqam jurumiyah gitu tah lamun dina maqam alfiyah mah meunang pan geus naon geus palintar pan geus katalar betna oge wal aslu fil akhbari antu akhara wa jawaju taqdima la dororo tapi teu ngarti-ngartinya tah pan geus aya ieu ya beta nu ngameunangkeun bahwa si khobat meunang diheulakeun walaupun anu ngameunangkeun kana diheulakeun gitu
asal teu matak madarat. Matak madaratna tadi kumaha makom. Nah, lamun di makom urang ayeuna makom anu ahli alfiah wungkul. Waduh, ahli alfiah wungkul ieu. Maka hukumna kumaha? Menang. Kalau mau dibacakeunana di ahli jurumiyah, Qaimun Zaidun wah ulah matak madarat ieu. Moal naon? Moal ngalartieun. Komo lamun di ahli TK jeung ibtida mah geus walab gitu dah. Maka hukumna enggak boleh. Kumaha sikon berarti ya. Ulama ketol sikon situasi dan naon kondisi kumaha ya kondisina menang teu diheulakeun obarna adawa henteu. Nah, tinggal makomna. Lamun makomna wah ieu mah geus lah paling terwungkul hafalin kana betul aslu fil akhbari al akhara wajib takdim ada dororo. Kakara bisa dibalikeun naonna khobarna. Contoh deui. Wa qaimun abuhu Zaidun tuh. Qaimun eta nu nangtung saha abuhu bapana itu Zaid. Zaidun ada ki Zaid tuh ngalilir. Mana mubtadana? Zaidun. Mana khobarna? Qaimun. Tartib teh maki ya. Zaidun qaimun abu hu. Tuh. Kan beda si mubtadana kumaha? Dipanderikeun si mubtadana, khobarna diheula bisa. Wa abuhu muntalikun Zaidun. Wa abuhu jeung eta bapana itu Ki Zaid. Saha muntalikun. Dibaliknya. Bener kita. Urang ge lieur tuh nya. Wa abuhu jeung eta bapana Ki Zaid. Muntalikun eta anu di Zaidun ada Ki Zaid. Kumaha tartibna? Tartibna kiasana ya. Zaidun abuhu muntalikun. Dasana kitu. Tangges kitu dikumahakeun. Dipanderikeun naonna? Mubtadana. Jadi abuhu muntalikun Zaidun. Menang kieu? Menang. Dan naon? Dan geus ngartieun gitu. Kalau mau can ngartieun teu meunang. Ngalilieur pan. Tadi oge urang naon pan? Lieur gitu. Tah lamun geus apal mah hukumna kumaha? Menang dikumahakeun. Diheulakeun khobarna, mubtadana dipanderikeun. Aku di mana oge lieur? Meureun henteu maneh mah pinter. Wa fi dari Zaidun wah komo ieu mah meunang pisan. Nya. Nah khobarna kaluaran teu naon pan? Jar majrur wa indaka amrun. Tuh geus lah meunang. Geus eta cek saha? Cek musannif. Wa qad waqa'a fil kalam ibadum ana madzhabul kufiyin man utaqadumul khabar aja iji atakhirwa. Ieu geus liar deui. Cek ulama kufi mah teu meunang ngaheulakeun khabar. Anu meunang dipanderikeun. Aja iju atakhir indal bisriyin. Cek ulama kufi teu meunang. Teu meunang diheulakeun cek ulama kufi mah. Ngalalieur. Cek saha? Cek ulama kufi mah. Geus lah panderikeun we geus ulah diheula-heulakeun. Ngalalieur mana geus panderikeun. Gitu. Jadi meunang diheulakeun si naonna si khobarna ketika teu aya madar teh kitu gitu. Nah cek ulama kufi mah wah geus lah pimadareutkeun geus kumaha. Teu meunang geus ketok palu cek ulama kufi mah. Tak temenang cek ulama nota kufi cek ulama Basra mah menang matak tibala ieu ulama Kufah jeung ulama Basra pahasea we beda naon bae pendapat wae bertolak belakang wae deui pendapat teh geus lah dituliskeun moga kabeuki naon deui lieur deui geus urang menumbutkeun saha musannif nya engke kumaha naon ningalina sikon gitu nya ningali tempatna menang dialakeun menang tapi ningali tempatna ketika tempatna moal ngartieun ulah naon lah ulah diheulakeun
Nah liur batur gitu nggak suka kumaha panderikeun khobar da kan cukup keur urang mah naon